sabab eta masalahna mah jalma masih kene ngarasa betah kulem wengi-wengi begadang teh ya heudak kabebenyokeun ku acara teh ya pan tadi teh ya. Jadi upami orang memang punya niat anu kuat gitu komo hoyong ngadawamkeun mengabiasakeun salat malam memang kedah dirubah heula alurna pola hidup sehari-harina kumaha maksudna heunya minimal kulem teh kudu terbiasa ulah wengi teh dan nabi ge kitu santosna netepan isya taralami ti dinya nabi kulem matak pantes ku urang katinggalina riwayat nabi tiap malam salat tahajud nabi kun kakacarioskeun geuningan sampeanna bengkak-bengkak teh gitu ari urang mah kumaha tos isya teh biasa nonton we da pasti di mana-mana ieu teh da kalebet nu nyarios ge da kadang heuh da kadang da memang kitu tos isya teh gitu kan biasakan urang ge geuningannya gitu tos di masjid teh mana remote naik remote gitu antang wannya bari ngopi bari naon teu karasa jam 10 gitu ayeuna film rame keneh oke weh ke jam 11 gitu main banget padahal tos jelas beurang teh tos cacapean gitu. Akhirna kumaha heuh kulem teh kadang-kadang mah kalepasan di dinya geuningan gitu di tempat nonton pokoknya lamun tos lewat jam 12 gitu tipis harapan sholat tahajud teh gitu lamun teu aya niat anu kuat ngarobah etanya nya kitu we gitu nebikeun ka bade moal jeung beureun kitu we gitu polana teh gitu malah emot moal gaduh naon kebiasaan ngalaksanakeun salat malam jadi kata kumaha nya urang teh minimal lamun teu acan dawam setiap wengi lah minimal dina saminggu teh mun aya gitu